di alam barzah di alam kubur mah bakal meunang kanikmatan alam barzah syaratna kudu tilu. Hiji taubatan qoblal maut, jalma anu mampu samemeh maot tobat. Jadi jalma anu mampu samemeh maot tobat eta jalma alamatna bakal barzah ijinan alam barzah. Anu nomor kadua warahmatan indal maut, jalma dina nalika keur maotna aya dina rahmatan Gusti Allah. Nomor katiluna wa magfiratan ba'da maut, jalma anu senantiasa saberesna maut ninggalkeun ieu alam dunya ku Allah sagala perkara dosana dihampura, maka eta jalma bakal ngengengkeun barzah di alam barzah. Tilu tobat rahmat magfirah, yakin eta jalma kayaan mautna bakal maut husnul khotimah, bakal dibarzahkeun ku Allah di alam barzah. Ngan urang kudu hati-hati gitunya. Sabab aya anu ditinggalkeun di alam dunya anu senantiasa bakal ngocor ke alam kubur. Tah ieu nu urang kudu diperhatikeun mah. Ceng-cengan di alam dunya, amal di alam dunya bakal ngocor ke alam kubur lamun urang tiasa ngagarapna. Sok diuningakeun geuning nya ku barudak nya nu ngocor ka alam kubur tilu sahur hadis rasul. Ieu teh lain ucapan-ucapan barudak ieu teh. Isi nama ieu teh hadis sahur rasul. Seluruh amal anak Adam sadayana ge pegat, ari pegat teh geus beres nya. Dina nalika anak Adam maot amalna beres kabeh. Ila salasun kecuali anu tilu. Hiji wawaladun sholihun yakulah. Ayo urang digarap teh. Sakan urang ke maot ka alam barzah, amal urang selalu ngocor ka alam barzah, urang kudu ninggalkeun budak anu soleh. Pertanyaanna, sampainya urang ninggalkeun budak anu soleh teh urang teh boga bapa restu. Urang boga bapak urang ge ngaharepkeun urang teh jadi budak anu soleh. Ieu mah ka urang ka budak teh ujang anjeun kudu jadi jelema soleh, ujang anjeun kudu jelema soleh, nyai anjeun kudu jadi jelema anu solehna. Tanya diri urang teh boga bapa, urang teh boga indung, urang kudu soleh. Gitu. Naon sababna ieu teh urang teh jadi budak anu soleh di alam dunya teh diharapkeun kudu jadi kolot, terutama anu geus leuweung. Diharapkeun doa urang. Doa urang diharapkeun. Tah matanya Rasul timimiti Rasul, para ulama, para waliullah gitunya. Anu ditadribkeun, anu ditarbiyahkeun kanu jadi budak awam tina salat mah atuh aya naon tina salat eta. Kusimkulingnya di tempat Quran mah seluruh kitab, seluruh para ulama ngarang pertama bab salat bae. Tinggal we nya dina kitab untung jauh-jauh lah kitab anu pasagi leutik siga komik Akhlakul Bani nya leutik siga komik gitu. Akhlakul Bani pendidikan anu orang tua ala wajibin ala walidayhi ala walad an yatartiba as-shalah. Kewajiban anu jadi kolot anu jadi budakna omah tanamkeun pendidikan salat. Aya naon ieu salat? Kusimkuring kita pakuran eta salat. Si horeng kapani.
hiji wawaladun sholihun yad'ulah teh geuning istibadah sebenarnya setiap abdi ngaduakeun kanu jadi kolot geuning da lolobahan dina pada salat sok we karo sikuring setiap ngaduakeun kanu jadi kolot erek nu aya keneh erek nu geus eueuh amr lolobahan dina pada salat sok jarang mendadak kemaramas roti tili warhamni so anu terdadak hitungan duit roti tili wali walidaya warhamma kama robayani sogiro jarang kapangi gilingan hayang mencetak wawaladun sholihun yad'ulah maka Rasul berikan pendidikan awal sholat dan timbulna budak soleh teh ngaduakeun ka jadi kolot teh lolobana mah sanggeus beres sholat subhanallah beda semoga mada naon dina syukuran teh ieu orang orang jelema erek syukuran aya ngaduakeun urang atau batur tak ona masyarakat tenang ajengan habis syukuran padi ku ajengan dituntungan sakaligus we hadiah anu jadi kok urang ajengan ngaduakeun berarti benar pada sholat subhanallah kali pada sholat imam, makmum pada sholat antara kaliwat mata Rasulullah wanti-wanti pendidikan kan jadi budak teh as-sholat mata Rasul waktu erek kubusna ang diwasiatkeun ku dua perkara as-sholat anisa kedua ku Rasul diwasiatkeun sholat nisa awewe jadi pikiran urang aya naon dina sholat aya naon di awewe aya naon dina sholat aya naon di awewe meniku Rasul diwanti-wanti ieu bener hiji sholat mata ilmu beukeun diri urang anu kurang wajib ditelaah wajib disiat teh hiji ilmu tauhid kedua ilmu fikih katilu ilmu tasawuf tilu we heula keunlah anu 12 panah da eta mah sulitnya tilu we heula anu urang dipahami mah tauhid fikih tasawuf kamana ieu tilu panah ilmu ieu tauhid beukeun muatan akidah keur mana fikih beukeun beberes ibadah ka Allah mana tasawuf keur ngamaksimalkeun keur ngapikan keur ngagetenan dina masalah ibadah ka Gusti eta heula ilmu mantek cuhar makmum ilmu akhlak ilmu sorok da geus kolot ieu mah bingung nya dan muka itu mah bitalar muka itu mah keun we urang langsung we pokona intina we tauhid keur nguatkeun akidah urang fikih keur ngabeberes ibadah urang masalah tasawuf keur ngapikan ibadah urang itu bela sabab kieu nya antara hakikat jeung syariat teh ieu teh sapertikeun mata uang anu teu beunang dipisahkeun awasnya dina ibadah dina tauhid dan dina tasawuf sapertikeun mata uang anu teu beunang dipisahkeun eueuh hakikat eueuh syariat mutlak eueuh hakikat aya syariat mutlak aya hakikat mun eueuh syariat mutlak mau ditarima Allah Subhanahu. Jadi sapertikeun mata uang anu teu beunang dipisahkeun contoh atuh simkuring ieu duit 100.000 nya di dieu teh aya aksara 100.000 di belah dieu aya 100.000 sok potongkeun ku urang soekeun trak soek
balanyakeun ka Alfamart, balanyakeun ka warung, sakulah meser gehu ini punya gehu, meser susu kaleng, hargana 50.000. Diterima moal sebelah moal kurangnya jawab. Nah hadapi itu duit 100.000 lamun disoekeun jadi 50.000 deh ngapain kita naon sababna hakikatna dipake jeung syariat dipake anger goreng syariat dipake hakikat dipake anger goreng lamun hakikat dipake syariat dipake nah duit 100.000 perak mun teu dibeunakeun imah utuh syariat dipake hakikat dipake dibeuleikeun kana gehu meser gehu hiji ieu atisna ayu moal ayu sanajan ukuran 1.000 tak eta gunana teh jadi syariat jeung hakikat kudu imbang berjalan bersama gitu ulah sebelah hakikat sapake syariat pake mata ngadidik anu jadi budak teh hakikat jeung syariat teh kudu beren ya tapi musnah urang mah rek ngadidik budak teu bisa pan aya alternatif kadua sok budak teh ditah ngaji eta teh alternatif kadua sok ditah ngaji ya ngaji eta teh alternatif kadua sabab urang teu bisa ngadidik menjadi budak alternatif kadudina jijang sakola jijang masaleh tah eta teh keur nyuwarkeun diri urang supaya urang teh boga budak anu saleh beda jadi teh syariatnya di dunia sebenarnya satu jadi lamun ieu di dunia lah nya tong akhirat di dunia lamun urang boga jeung naon boga budak anu hideung pasal lain saleh hideung bageun eueuh cakekeun kumaha urang baca ayo bahasa heran cai tiis cili heran di dunia tomal heran ya tomal nonton jalan barjah dalam heran toh di dunia wae boga budak anu bageun urang geus ngareunah tak urang anu diri urang kolot urang lamun urang hideung bageun pasti kolot urang bakal ngareunah disebutkan muhasabah di diri disebutkan introspeksi diri dan sikene pembukaan sikene pembukaan karena kita apa-apa anu lima gawe Tuhan muahadah muqarabah muhasabah mukasyafah mujadalah lima wae tadi di urang terutama muhasabah diri we urang ge ngareunah jadi kolot budak anu bageun kolot urang pasti ngareunah lamun urang sok bageun itu kasoleh tapi sok boga budak anu teu soleh anu teu bageun kolot urang ada ini di batu teh dengan budak salahnya budak salah lain kolot saha lain budak saha eta keur mah goreng batu keur mah kalakuanana kadege urang munah teh panas mata keur urang nya keur urang sampe eka ieu teh introspeksi diri urang da kolot urang ge lamun urang soleh teh berarti kolot urang ge bakal baca merenya pendidikan biasa bahwa batu solehun yang ulang urang boga budak soleh dina nalika berarti cinta alam barja yakin budak teh bakal ngaruhakeun kamu terutama di
jumlahnya pribadi pada sholat maca Quran Yasin terus deh Yasinan maka simpuling ini juga sakit salah dikurang ayat salah dikurang rine 5 ayat rine itu sibuk itunya ini maca Yasin ini mau salat didinya teh terutama malam Jumat itu ya malam Jumat poe Jumat untuk Allah bakal ijabah lain urang mengharapkan tina maca Yasin boga duit lain maca kebahagiaan boga duit tapi maghfirati Allah bakal ditompokeun ka urang rahmati Allah bakal ditompokeun ka urang da saeuteuna dunia di dinya teh sok aya disebutkeun hadiah ulah atawa tawasul pada seperti itu dinya memimpin teh sok sebatan kesempatan diri masing-masing piraku anu kolot geus eueuh deui waktu urang saminggu sakali kana komo deui dina sabulan sakali komo deui mah poe ieu beunang keur menggapai urang teh supaya aya amal urang tinggalkeun anu ditinggalkeun ti urang di alam dunya murtos mudah selalu mocor kudu anak ka alam barja hiji kaduana sodaqatun jariyatun sodaqah jariyah maka mocor ka alam barja tawabul nu mana sodaqah mana jariyah teh sing bisa bedakeun ya Allah nu disebutkeun sodaqah teh berbentuk duit eta sodaqah nya ieu abdi ngapalkeun ka masjid sodaqah 1 juta sok aya nu kieu ieu abdi ngapalkeun ke siksa teutak eta disebutkeun jariyah ieu abdi ngapalkeun kami disebutkeun jariyah masjid madrasah dan sebagainya. Nah eta amal eta sodaqah jariyah nu ditapalkeun ka masjid bakal mocor ka alam kubur bakal tepik mocor salagi eta masjid dipake ibadah. Teu kebayang nya eta mocor kumaha? Ieu eta ieu bangunan ieu. Anu ngapalkeun geusina, nu ngapalkeun semenan, ngapalkeun karpet, lampu dan sebagainya. Bayang sabaraha ratus jelema lagi pada jelema masjid. Sabaraha ratus jelema erek urang mana wae nalika geus kejeroh asup ka masjid da ulun nyarek dulu. Sugan aya entong eta masjid urang moal aya. Lus campur ibadah rek salat rek namae asup ka masjid. Sok bayangkeun karpet, bayangkeun karpet dipakai sholat, dulu rek sholat dipakai sholat, rek teu ngaduakeun kumaha ieu karpet, ngaduanan karpet kumaha ngaduanan karpet, si karpet teh lamun urang ieu eueuh karpet anu sholat teh kamagaringan, aya bae karpet, ieu ngaduakeun ya Allah abdi dijariakeun ka masjid. Si anu mocor padanya salah dia karpet dipakai ibadah muahin sia-sia nih membra terus nanti ampli sampai sayangnya ya ini membra ampli sayangnya ya anu di gunung di gorgol itu mana wae inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo apa? Tapi gara-gara ini enak itu di gunung kan kali ya tak. Kela cenah kela. Mau gimana yuk? Alah, seperti al-hikmah. Oh, terus urut tangga teh. Jasa Pirang ieu tengah
Sodaqatun jariyatun bakal mocok ka alam barja. Katilu ilmu. Ilmu kecil banget. Katilu ilmu. Tuh rek teu mocok kumaha dia ya ilmu manya. Contohnya simpuring contoh. Iya jalmi keluar. Terus simpuring bakal sholat. Tak sholat kieu kayak kayak sholat kieu. Gara-gara bisa sholat, gara jampeuna sholat, duit teh ngalaksanakeun, rek teu maca kumaha gara-gara. Contoh gara-gara simpuring, rek teu maca kumaha. Mata bahasana hadis ge ilmu yanfa'ullah, ilmu anu manfaatkeun dirina jeung bisa nyaangan batur. Dalam arti misalnya anak batur teh bisa dimanfaatkeun ku batur. Sampai urang mata jadinya diusahakeun nya sabada urang salat sageus ngalorikeun li wali daya warahmatullahi wabarakatuh sujud teh sok ditungtungan min abaina wa ummahatina wa jaddatina wa khawatina wa ustadzina wa sayyiduna guru-guru urang anu geus sepuh urang ajengan-ajengan urang guru-guru urang anu geus araya teh urang da jasa teh gede maka dengan kumaha bahasa Jawa teh wong kadua kedua karo ratu dunia tilu tak ya cek Jawa mah tilu guru orang tua pemimpin iya pemimpin guru orang tua cinta ini kudu bener-bener orang teh ngahormatna jeung kudu bener-bener orang teh naonna takdimna sabab ieu jalmi teh tilu anu berjasa mungkin kita berjasa kolot wah sababna lamun tubuh bapak urang moal aya sababna lamun eueuh kolot urang moal hirup sababna lamun eueuh kolot urang moal nepikeun ka sagede kieu moal hiji guru sababna lamun eueuh guru urang moal bisa nyarita, urang moal bisa sholat, urang moal bisa puasa, urang moal bisa zakat, urang moal bisa haji. Lamun sababna urang guru. Katilu pimpinan, sababna lamun eueuh pimpinan kacau hirup mah. Naon sababna eueuh nu beres geus sok we di dieu lain tong jauh-jauh teuing nya. RT tilu RT anu di panyingkiran RK sahaura beres beuh RK sahaura percaya RT kuku RT na saha padahal lupa cakap padahal ya abdi pambereskeun pas aya si anu punten pambereskeun tuh RT itu beres itu mah aya orang tua aya ustad, aya guru, aya pimpinan, beres di rumah. Moal itu beres semua. Ya. Subhanallah. Besok we tuh lah, jauh-jauh teuing. Desa Sukawardi kelurahan kumaha. Bantuan moal dijieun teu urang pimpinanna tuh. Panduan saha? Do pimpinanna. Aya perkara dan sebagainya nyawa bijil salahi eueuh pimpinan desa Sukawardi eueuh pimpinan anak urang moal terjadi kacau eta mata penting di eta mata orang tua tadi wawarul solihun guru tadi yang mamulah ilmu gitu nya pimpinan yang ditea artinya anu senantiasa salamatun kaketan berkurang mengurang bisa anu tadi teh disebut ucapkeun insyaallah di alam barzakh
baca dalam bakal salah. Pada kalau mereka sekali lagi, ini nanti hati-hati. Sebab alam berjamaah mualif seingatnya si murid dia kendiri tujuh lengkap tina pakuran kurang dihudangkeun dipindahkeun ke alam kubur. Awas bahasa kieu dina hadisnya tujuh lengkap anu nganteur tina pakuburan lain dalam kubur lain dalam raja lain tina pakuburan tidak ahli dan sebagainya dua dan sebagainya tujuh lengkap anu nganteurkeun terutama min ahli ti ahlina ti keluargana tujuh lengkap didinya ku Allah si mayit dihudangkeun tina pakuburanna dipindahkeun ka alam barzah tawa alam kubur tujuh lengkap teh cek keterangan teh dipindahkeun ka alam barzah ka alam kubur anu mana didinya teh didatangkeun dua malaikat rek munkar rek nakir erek basyar erek mubasyir lamun didatangan ku munkar wa nakir alamat ieu mayit teh ciri mati cilaka lamun didatangan ku basyar mubasyir alamat ieu naon mayit teh alamat di ada yang ngaji kitabnya gitunya bentuk nama malaikat munkar akhir basyar mubasyir geus ngabidi-bidi geus anu campur akan kali gitu geus teu kabayang kita teh bunga nak basyar mubasyir geus teu kabayang munkar wa nakir dahsyat siksaan geus teu kabayang bakat niku dan hanya ada coba lima perkara itu Allah marrobuka man nabiyuka ma imamuka ma dinuka ma ikhwanuka lima duku Allah ditanyakan melalui malaikat munkar nakir teh lima perkara itu ditanyakan sanggeus nanti pindahkeun ke alam barzah ditanya lima perkara coba teh hiji saha pangeran anjeun dua naon agama anjeun katilu saha nabi anjeun kaopat saha imam anjeun kalima saha dulur anjeun kajawab kurang eta lima insyaallah termasuk golongan jamaah bakal menang lima hubungan berarti dia malah kira-kira pertanyaan kecil bisa kolesterol oke 70 pertanyaan kejawab orang mah kemudian 5 tuliskan orang boleh dituliskan buron manis dan kami tergantung amal waktu dulunya maka tentunya supaya dia tanya pertanyaan terakhir ma ikhwanuka saha itu akhir teh muslimin wal muslimat si orang kieunya urang teh di alam dunya teh berarti kabeh ge sakuruna meres teh kabeh dimiliki Nabi Foroyo erek kafir muslim anu iman erek munafik erek murtad kabeh erek sakuruna oh bisa sebagai Nabi agama kabeh bisa apa nah itu Allah beri pertanyaan man ikhwanuka saha anu anjeun oh keislaman dengan kudu mengakui dulu teh muslimin
lain di alam dunia ini ditanyakeun teh di alam barza, terutama ke di alam akhirat. Bakal dikumpulkeun kabeh. Mungkin muslim ngumpul, kafir, munafik, murtad. Begitu geuningan mukmin. Sanajan urang boga bapak mun teu saideologi jeung urang nya wayahna diangke alam barzah apa bisa. Geuning di dunia mah sakukurna nasab. Mata geuning dina mana bahasana Robbi habli min dzurriyyati bahasana. Dina Al-Qur'an mah Robbana hablana min azwajina sok tinggal wa dzurriyyatina terus dzurriyyat bahasana teu kieu kan Robbana hablana min azwajina wa walidina wa waladana dzurriyyah ari dzurriyyah teh kaluhurna aki di tengah-tengahna bapak kahanakna anak cucu kadigirna bibi paman uwa tak eta dzurriyyah teh kaluhurna aki nya bapak aki dan sebagainya tah kadigirna teh uwa bibi paman atawa kahanakna anak jeung cucu eta dzurriyyah bahasa mata bahasa lagi wa min dzurriyyati qurrata ayun. Qurrata ayun kana qurrata ayun teh. Jadi naon ngareunah keur paneun kitu. Lamun baca ieu naon teh? Naon teh qurrata ayun teh lamun di Sunda teh naon teh? Tingali. Paneun teh ngareunah we ningali bapak ningali aki ngareunah paneun teh. Kenapa itu? Ningali ningali uwa, bibi, ngareunah. Ningali budak, ngareunah. Ningali icu, ngareunah. Qurrata ayun. Kita keluarganya kabeh. Ningali budak, ningali ibu urang, bibi urang, akur kabeh, budak urang, icu urang, akur kabeh. Pangaruh. Dzurriyyah yang ada. Begitunya. Bisa nggak jawab mata istrikeun lah setiap urang naos dina pada sholat atau pada Allahumma ja'alna ya Allahumma maj'alna jadikeun min husnil khotimah jadikeun abdi maot teh kekayaan husnul khotimah wala taj'alna min su'il khotimah jeung Allah muga ulah ngajadikeun ka abdi teh maot kaayaan su'il khotimah teu nya beres di alam barzah tak kakara alam akhirat Allahumma hawwin alaina bi syakaratil maut wa najamina nar wa afaida sabiyu detik-detik terakhir antara urang cicing dina surga antara cicing dina neraka naoma keur jalma anu mukmin akhir geulana iman teh keur jalma anu mukmin nalika Allah divonis loba maksiatna loba dorakana dikana nerakakeun mah hiji waktu ku Allah bakal diangkat deui diasupkeun kana surga syarat iman. Mata kedua para ulama nikmat berpangkat tidak bagdana gede-gede gede-gede iwati nikmat iman sabar sok tinggal dina kita akar terus dina kita surah Nasihin halaman 75 nya bab 5 tinggal di tengah-tengah saurasul kieu bahasa teh yakhruju minanar ma kana fi qalbihi
artinya rujuk bakal ngaluarkeun Allah minanari dina seuneu neraka kesaha man kajalma karena anu buktos eta si man teh biqolbihi dina hatena miskola darrotin aya segede siki sasawi siki sasawi sudah uangnya pecai sawi teh siki pecai sok segede siki pecai dekat sini sini seletik gitu minal iman tina naos eta sedesi kisah sawi teh minal iman di lamun dilepkeun mah sing saha jalma anu dina hate mah aya segede sasawi imanna ku Allah bakal diangkat tina narakana diasukeun ka surga eta pamaingan teh mata urang ulah putus harapan kapalang edan kapalang ceramah borontok kapalang edan geus aing mah geus matobat-tobat maksiat dulu iman tancapkeun dina diri urang sing roja ka Allah hampurana Allah leuwih gede tinimbang maksiat urang lamun kieu keyakinan kieu maksiat urang leuwih gede tinimbang hampura Gusti Allah eta jelema cilaka eta kudu leuwih gede hampura Allah tinimbang maksiat urang maksiat tinimbang hampura Gusti Allah sok tinggal urang leuwih pandang budak pujian astagfirullahaladzim liwali walidayah wali jami'il muslimin wali jami'il muslimat dosa hatimu diukur ibarat udah lautan seperti gunung luhur malam-malam pun bisa pujian itu ya Allah dosa kami teh wadah leuwih naon gedena budak lautan jeung leuwih tinggina luhurna tinimbang tapi dijawab Allah kan astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya eta jawabanna teh sok robbal baraya dosa asal syaratna iman sakumaha badak dosa syaratna iman ku Allah bakal dihampura wajar ku Allah disiksa heula wajar naon sababna keur kiparat kana dosa wajar urang ge panos di ieu heula urang punya keur kiparat kana dosa da anu hiji waktu Taeta jadi inti nama wa'ama idal hisab teh ya Allah moga digampangkeun tina hisab ya Allah moga ditebihkeun tina siksaan seuneu neraka dijauhkeun tah lamun urang ieu berarti urang boga naon boga gambaran nya boga gambaran dunya aya salamat sok hiji sing bener dina agamana sebenarnya urang ngurus awakna sing sehat awakna katilu urang ku Allah diberi rezeki sing barokahkeun urang dalam arti barokahkeun urang teh sok sarukeun dina jalan Gusti Allah sok calobang lamun ilmu urang hayang mendapatkan ilmu sok urang diri urang posisikeun jadi guru jadi tukang ngaji jadi mustami jadi cinta karena pengajian posisikeun awak urang hayang salamat urang di alam barzah sok urang usahakeun tobat nya usahakeun aya di barokah Allah usahakeun aya di dalam ridhona Gusti Allah melalui tobat
nya minimal kurang berenang pada sholat mata pilihnya lawan ayat wiridan kalau benar atau sholat isya astagfirullahaladzim 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Tinggal astagfirullahaladzim wa atubu tungtungan wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi itu kami innallaha ghafurur rahim. Tua ya kali eta lamun dina nalika urang kakek-kakek deui rusuk kitu nya moal wirid kitu kakek-kakek deui geus eta astagfirullahaladzim 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi wa atubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatihah jadi ulang kasoran nya kasoran no stofa melalui lisan kutilu perkara ucapkeun astagfirullahaladzim beres nya beres dikeun ciri bacanya baca akhirat kabagi dua baca alam akhirat. Mudah-mudahan urang sadayana senantiasa ku Allah dilung surat pangitan hasanahnya ku Allah dilung surat hasanah akhirat ku Allah dijauhkeun ditebikeun tina sisa Gusti Allah baik di alam dunya maupun di alam akhirat. Sakitulah